Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa sadayana. Patepang dari Sareng Abdi Haikal Feziaki dina warta berita dinten ieu. Konflik Palestina Israel parantos panas deui dina dinten-dinten ayeuna. Hal ieu dipicu ku serangan Hamas Palestina ka Israel di wewengkon kidul jalur Gaza, Sabtu 7 Oktober 2024. Serangan ieu dianggap lumangsung pikeun ngarespon segala rupa tekanan sareng serangan anu dilakukeun ku Israel ka Palestina salami sababaraha tahun. Nepi ka ayeuna jumlah korban konflik Palestina Israel dilaporkeun parantos ngahontal 2.300 korban jiwa. Wewengkon Gaza mangrupikeun daerah anu pendudukna sakitar 1,1 juta jiwa. Sareng mangrupikeun salah sahiji daerah anu paling padat pendudukna di dunia. Warga Palestina anu cicing di jalur Gaza sering pisan ngalaman tekanan ti Israel, sapertos blokade bantuan internasional, parep akses listrik, komunikasi, sareng sajabana. Dukungan ka pihak Hamas sa Palestina sapertos Hizbullah di Libanon, Iran janten tekanan anu luar biasa ka pihak Israel. Indonesia konsisten ngadukung Palestina pikeun jadi negara anu merdeka. Hal ieu luyu jeung landasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia bahwa sagala rupa bentuk kolonialisme kudu dihapuskeun lantaran teu saluyu jeung pri kemanusiaan sareng pri keadilan. Katentraman antara dua negara bisa kahontal, namun masyarakat internasional merhatikeun tanpa ngalibatkeun kepentingan anu sejen. Ngalawitan langkah ieu dipiharep konflik Palestina Israel bakal magi titik caang jeung henteu deui ngaembarkeun nyawa jutaan warga sipil. Sakitu warta berita dinten ieu, hatur nuhun ka pamirsa sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.